ulah nu tempat nu eta ulah dibelah dinya yang teu pi baha lieu bahadan balayeun pi balayeun tah kitu dina aya balayeun oge masih keneh bisa katanggung mangkana sesepuh baheula sok ngadamel sisukan teh 2 sebelah jama eta teh maksadna mah kanggo benteng pertahanan alam anu sebat Gotra Sawala dina pakaran adat anu ngajadikeun hukum adat pendak permasalahanana dijieun hukum adat ti para pakarang adat seueur eta anu sebat pakarang adat teh sistem eta teh sanes ukur kanggo nyangkirangan aya pibalayeun. Kanggo ngatur kahirupan masyarakatna oge aya makana didamal wilayah adat dina pakarang adat ngadamal hukum adat aya wilayah adat gitu hukum nama meureun salah sawiosna nyaeta model rukun tani nah atau naon gitu nya gitulah meureun wilayah adat teu samena-mena setiap jama bisa asup diatur seperti itu namun ayeuna mah Kang naon leuweung teh anu teu meunang sa kahayangna teh leuweung tutupan leuweung larangan atawa suaka marga satwa meureun tah zaman ayeuna mah observasi nah mun ayeuna mah tempat observasi sami keneh eta teh nanging dina peradaban nu enggal wilayah adat teh hukum adat teh atawa leuweung tutupan teh leuweung larangan teh anu kawangku ku BKSDA mun zaman ayeuna mah tina wilayah adat tos kadamel aya we masyarakat adat Kang Jajang dulur baraya Dewageung disebut masyarakat adat teh anu panceg dina hukum adat di wilayah adat nya disebut masyarakat adat partos kitu naik tingkatna teh teu sakabeh masyarakat eta teh tiasa ngawengku aturan-aturan nu eta sapertos dulur urang anu di wilayah Cibeok Kaneken kapan aya nu wilayah adat masyarakat adat nu memang panceg dina galurna aya oge anu setengah-setengah aya oge nu henteu pisan sapertos kitu dina masyarakat adat beh dituna didamel karena jadi we kampung adat Kang Jajang dilokalisasikeun mana wilayah adat mana masyarakat adat mana oge tempat kampung adatna di situ sudah terukur kanggo stabilitas ngajaga ngaraksa jagat buana seperti itu Kang lingkungan mohon di lingkungan tersebut. Nah di wilayah kampung adat aya anu disebut tadi kayak karamaan dibagi deui ditaikeun deui aya anu ngawengku hukum karasian di lebah dinya di kampung adat ngarempet sareng karamaan khusus tugas karamaan panginten manawi aya nu uning jagatna daranan hukum pemerintah gacan di karamaan ngatur kanggo sosial ekonomi dan budaya eta tugas karamaan perpanjangan tangana ka para puun sesepuh sareng tohaan di karamaan dipimpin ku saurang eta sang rama manawi aya nu sanesna pertaosan bahasa ayeuna meureun sandang pangan papan eta meureunnya karamaan aturan-aturan ekonomi aya di karamaan sosial sareng budaya Kang lingkupna lingkup karamaan mohon teu bisa keluar lingkup eta tapi kan meureunnan karamaan eta teh aya wilayah-wilayah nah jadi karamaan ieu
karamaan Iya. A urang karamaan B Iya. hiji jeung hijina teh meureunna teu meunang pabentrok Heeh. jeung hiji karamaan A jeung karamaan ge bisi beda meureunna aturan adatna Iya, beda tempat, beda meureunnan wilayah, kitu. beda kebiasaan. Apakah antara karamaan jeung karamaan deui di dinya teh aya deui istilahna hukum anu ngalingkung eta dua karamaan? Aya bagi kapan dina karamaan kan dibagi tilu tugas teh papan sandang pangan anu khusus ngatur papan yang eksterior interior terus non pembangunan aya nu ngurusna khusus Mun ayeuna meureun naon? PU dinas PU, PU meureunnya Ya. tah eta teh aya nu ngaturna khusus dibagi tilu oge eta teh nu ngaturna teh di papan teh di bagian pembangunan teh aya mah ayeuna mah aya perhutani aya sagala aya PU non deui kang geuning aya lah kelistrikan kalau itu pengairan irigasi eta dina papan candakna Dan lain nama dinas perdagangan, dinas perdagangan mah kalebetna kana pangan. Nah, diatur deui ku karamaan anu tilu deui eta teh di bidang papan oge khusus aya tiluan. Anu tiluan eta teh dibagi deui tugas teh saurang teh tilu deui. Tina papan wae bisa ka wengku wilayah papan di karamaan bisa jadi 27 urang. Oh dibagi 20 hiji lah panginten. Di papan di pangan oge sami Kang ngalingkupna kana kadaharan jeung kainuman jeung obat-obatan tilu eta teh tilu urang dibagi deui ka handap nugaskeun tilu urang deui terus dirjen kararitu sami sareng di zamaneun ayeuna oge salarasna mah dina kadaharan barang daharna barang inumna obat-obatanana sapertos caina kaatur anginna kaatur usangkan ulah aya polusi muncul zaman ayeuna mah jadi anger di bangku ku hukum adat jadi masing-masing punya hukum adat orang pangan punya hukum adat orang papan eksterior interior pembangunan boga hukum adat di sami tata ruang dan kelola tata ruang geuning terus naik teh kena tingkat sandang itu dikaramankan itu ya papakean panginten aturan namun ayeuna mah baju dinas audio visual terus modeling naon lah bahasa-bahasa nu ayeuna supados good looking teh kedah kumaha gitu diatur pajamanan harita oge nanging sesepuh kapungkur mah basajan sederhana naon anu disebut sederhana teh maksudna mah anu ramah lingkungan dan tidak berlebihan portos gitu jadi teu meunang kaleuwih makanan dijieun hukum adat deui wae ye ulah kitu teuing aturan teh ieu pakaian teh tong kaleuwih bisi matak jadi balai oge gitu yang deui kan kieu kapungkur berpakaian dina segi berpakaian lamun ek ngahadap raja teh raja lah ya ngahadap suatu naonnya rama urangna alat karamaan alat kabuyutan perangkat kabuyutan aya pakaian-pakaian tertentu teu kaos ayeuna ayeuna sapertina ek ngahadap ieu presiden baju teh kudu dijas di sepatu pentopel di dasi seperti itu di kupiah nah kapungkur ge seperti teh aya henteu sami eta oge aya kapungkurna oge budaya urang teh leluhur urang teh tos ngatur perkawis eta kan aya dina sandang artina di karamaan keneh dina mangsa urang keur ngebon pakaian teh panginten cekap kudu cawet lain cangcut lain marbig gitu cawet lah da itu payun mah kadang-kadang raksukana teh kahandap teh hungkul pameget mah kaluhurna mah buligir di payun mah dicawat kawas sok aya dina film-film geuning dibakutet kitu ku kain pararanjang Italian kolor di talian kararitu lah kain panjang di rekayasa sangkan pantas aya dina sandang
lajang petani. Upami mayunan bade aya Gotra Sawala sareng para rama di karamaan raksukana tadi tambahan Kang panginten aya baju pakai baju si cawet teh nganggo baju demi kasopanan nganggo ikat. Nah dina ikat oge aya perbentenan dina mangsa keur tani mah ikat nanti ikat adat biasa bakutet sapa pantas karep kumaha kahayangna masing-masing meureun. Nah urang masak nage kieu ikat teh tungtungna teh kana heuda alus geuning tung sarua we tungtungna teh ikat teh kararitu masyarakat adat teh dina mangsa papanggihan atanapi aya Gotra Sawala jeung para rama teh nya ikat teh aya perbentenan. Sok dianggona teh muncul zaman ayeuna mah ikatna teh Candra Sumirat cenah meureun darek panggih jeung dunungan jeung juragan dipapantes pakaianna teh untuk sapertos anu sabihara-bihari sapa pakaianna sapopoe aya waktos. Nah para rama oge kantenan raksukan teh benten itu anu sabiasana. Nah para rama ge ti masyarakat adat sarua gitu. Kan meureunan leuwih ti masyarakat soal dina pakaian aya beda jeung dina ikat ge meureun aya bedana nya. Oh aya bedana Meureunan. Nah ikat eta teh panginten mangrupi-rupi nya. Rupi-rupi muhun. Rupi-rupi anu tadi Candra naon? Candra Sumirat. Candra Sumirat mah dianggeku masyarakat adat anu bade dongkap ka rama atawa karamaan bade Gotra Sawala. Tah anu istilah nama pimpinan Gotra Sawala eta teh meureun ngangge ikat deui. Nah ikatna teh disebatna ikat naon gitu. Yang ciren, yang ciciri. Nah asok aya anu disebut naonnya aduh kuring kapung sok hilap deui da loba pangistilahna teh cirina teh aya segitilu kahanap geuning naon atuh. Oh nya parekos. Parekos. Nah eta di para rama ya jarak ngajepat geuning saali ti dieu sapertos kitu. Naon maksudna eta simbol yen kanyaah kadeudeuh ka masyarakat adat teh lungsur kitu tah kahandap kanggo ngandungikeun ka luhur pan segitilu kieu tah kitu ka luhur. Karena di dinya aya istilahna upacara ritual samemeh aya Gotra Sawala supados panjenengan talalartib nya ti payun ya aya istilahna bubuka kana itulah sesaji sapuratina bener kitu untuk bahasa ayeuna mah sasajen nyebet amit geuning lah karena itulah bubuka lah untuk bubuka yang dipimpinan sapertos kitu mana we nu sanesna aya anu kirang paos. Saatosna beres dina sawala eta ngadamel aturan-aturan tentang tek-tek bangekna gitu, aturan-aturan anu ngawelku kana sakabeh masyarakat adat, panginten masyarakat adat termasuk pupuhuna ge urang ngawengku kana eta aturan, kedah tunduk kana eta aturan. Meskipun si pupuhu eta atawa si rama eta teh tiasa wae sapertina teh akses ka mana wae ge tiasa panginten. Tah saatosna sapertos salawala kitu teh masyarakat teh apakah aya perubahan dina bentuk kehidupanana da ari kapungkur mah geuning lamun ceuk raja A teh A kahanap kumaha lamun hatena sapertina teh rada mentegeg menekel teu satuju tah mun aya mah demona teh kumaha bae lah tah demona teh ari ti payun mah sanesa geusna samemeh auden teh sateu acana mangkana disebut Gotra Sawala di dinya. Jadi masyarakat teh guntrang heula diramekeun heula. Dek. Didinya baru ambil keputusan suara yang terbanyak
sami kene. Barulah di situ karamaan ketok palu jebret daek ke daek pigawe. Karena ini mah benten aturan heula Heeh, baru auden. baru demo Nah. gitu seperti kan undang-undang nu ayeuna gitu kesehatan Heeh. kan kalau di demo ayeuna kan ku para praktisi kesehatan gitu. Da sama tuh nanti heula di sabalageuna Beneuri. Mandiri. beneuri jeung teu. Nah itu payung sanes putra sawala singga rame heula kayan di masyarakat ditaikeun di follow up baru Dihandap putra ka luhur sawala tah ketiluhur gejret. handap. dijieun hukum adat anu ngalanggar berewe pamali Oh nya. itu pamali sia euy tina pamali naik tingkat lamun masih kene eta pamali eta dirumpak aya supata gitu kan. Jadi memang aya hukum anu adil aya oge hukum anu teu adil waktos harita oge atos aya peradaban sapertos kitu sistem teh. Tapi kan kudu turut tumut teh akan aturan Iya. KBG sanajan urang. Kan bedana teh antara baheula jeung ayeuna mah turut tumut teh leres-leres ari baheula mah. Nya. Sanajan meureunana teu panuju da pasti meureunana aya wae pro kontra mah ti baheula nepi ka Ah, iya. ayeuna ge. Ngan teu saperti ayeuna. Ari baheula mah meureunana tos kitu teh kitu we kajen teuing hate man tegak nurut mah nurut kitu nya. Teu kawas ayeuna mun teu mumun hoream teh mun embung teh kajen teuing ah kumaha we gitu di lapangan. Kurantaran meureunana dina Gotra Sawala eta kurang ngalibatkeun seluruh Nuhun. sektor-sektor anu aya di handapna gitu. Nu mawi ditanamkeunna teh reueus kalemah cai teh ti leuletik teh kitu kan. Diarahkeun yen urang teh kudu turut tumut ka orang tuana, orang tua tumut ka sesepuhna. Pan baheula mah aya kitu ge teh ini teh ngabring ka Iya. sesepuh geuning. Ieu kedah kumaha jeung rek kumaha. Geus asak tah di dinya teh Gotra Sawala antara sepuh teh kan naik tingkat ka puun terus katohan terus kana karamaan. Artina bener asak pisan. Ger teh didatangkeun para puun sesepuh jeung tohaan teh beuki asak. Gitu. Berarti kan isina mah ieu mun ayeuna nya disebutkeun lah ayeuna KRT-an ieu teh kahayang masyarakat teh ieu RT itu gitu kadang-kadang urang anu akur anu beda gitu kan. Ayeuna ge Laporan we ka sesepuh eta teh. Gitu. tingkat RW mun Nah, tingkat RW. gitu. Oyoh ieu hayang masyarakat teh. Hampir samilah kawas pajamanan kiwari ari pakarang nama seperti itu. Jantan anu disebat istilah pakarang adat teh nyaeta ciciren atau teras naik kana naon tadi teh Perangkat hukum hukum adat. adat, wilayah adat, masyarakat adat, kampung adat didinya di wangkuna teh ngalingkup kabeh didinya disebat kabuyutan nya dipimpin ku Sang Rama karamaan jagatna daranan nu penting karahayuan masyarakatna teh masyarakat adatna teh beteungna seubeuh imahna pageuh bajuna weuteuh kitu. Heula ari baheula aya teu penjahat anu mun kitu lamun dina dina karamaan jeung masyarakat adat teh aya teu anu menyimpang naonnya penjahat lah lamun ayeuna mah gitu